ngan harita ibu bapak imam geus salat maca surat pokok itu kang makmum bodoh teu bisa ngabenerkeun. Jeung imam maca surat bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim Ayo imam. Bisa dipakai ka imam ieu mah bodoh. Jeung imam goblok cenah. Kakak saur hirup aing maca surat pokok lain akan dibenerkeun malah dibentak. Imam geus salat ngadek-dek nedon kita keneh. Ujungna maca surat dilanjutkeun jeung imam wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak akan bulan mulut, alhamdulillah. ATM hartos dina muludan. ATM hartos dina rajab. Kasih kuring dojo banget. Datang ka dieu sing kuring teh butuh doa gitu mah. Ayo mudah-mudahan bari dia sing kuring nambah dulur. Duit urang ieu. Ngan biasana di mana urang beres acara sing kuring balik sok meunang amal ampun deui bae. Teu malan bari urang ieu ya. Udah sentimen ka aing Allah. Aing masalah duit mah diberes syukur henteu. Tadi kuring ngomong dia kasih kuring yang bisa ceramah perlu ikhlas. Sebaik-baik ceramah anu ikhlas karena Allah. Kan sejelek-jelek penitia kiai mah tong balik teh mere duit melebu kan. Bercanda sok ibu orang sing rajin neangan insya Allah imam bapak waman ngarodal akhirah alaihi bil ilmi dan manual yang akhirat eta ge kudu make baca Quran kudu make salat oge kudu make dari kali salat kudu make mungkin sing kuring rek contohan ibu bapak aya mah bodoh nikah beres nikah adzan maghrib dikomandangkan jeung adzan Allahu akbar Allahu akbar kata jelema bodoh perpungan hanya ngomong ka salakina papa neng urang boboh hayu istrina ngajawab akan tong bakal sare salat heula suamina ngajawab neng ngari akan mati leutik sampai ayeuna akan can pernah ngadirikeun salat adapun akan can pernah salat akan mah teu nyaho rukun salat teu nyaho bacaan salat teu nyaho tata cara salat teu bisa akan ngucapkeun usolina masalah sol kan istrina pinter jadi silakan salat mudah di mana baik ikutin saja akan orang lain cek sudah nama turuti wae nya kumaha neng dengekeun ku akan batur nangtung milun nangtung batur nongeng milun nongeng batur nusuk akan ge milun nusuk cek suamina gampang kan salatna gampang akan cek akan ka masjid ieu contoh sederhana jelema bodoh angkat ka masjid teu boga ilmu salat ngikutin orang lah perintah istrina hadirin rahimakumullah jelema bodoh angkat menuju masjid arek pertengahan masjid ningali batur salat pakai samping maneh nama henteu balik deui ka imah ditanya ku istrina akan kudu pakai balik deui mama neng salat orang lain salat pakai kaemo akan enggak nyaman tuturuti kira akan lakukan sakedeung urang dengan samping istrina dengan samping di makalan kuning menang samping cak gajah debat beli serengkel eta samping bapak geus make hordeng di tadi istrina dipakekeun ka suamina mangka suamina menuju masjid rek asup kana pintu lawang masjid ningali batur salat make kopiah maneh nama henteu balik deui lapor deui ka istrina akan make balik deui neng batur salat make peci ini akan manteu nya bantu turuti kira akan lakukan sakedeung rangangan peci istrina ka lawang kuning menang peci hideung bari geus beureum kopiah Ki Ahmad beureum dipakekeun bapak ka suamina pok suamina mangkat ka masjid make samping tak gajah depan geus merengkel kopiah hideung bari geus beureum da cek istrina akan batur nangtung batur maca usolli akan ge belitung maca usolli di hareup aya imam itu kang si makmum bodoh imam nangtung maneh ngage lelona cek imam usolli qadri maghribi salasar raka'atin mustaqbilal kitab imaman lillahi ta'ala Allahu akbar jelema bodoh bapak can pernah salat saumur hidup ngadenge imam maca usolli cek eta jelema bodoh usolli fardhu maghribi salasa naon deui euy da can pernah salat usolli fardhu maghribi salasa hideung bari nasilah pohon deui ujungna eta jelema bodoh inget kana hari akhirna hari di bawah salat usolli fardhu maghribi salasa rabu kamis jumat sabtu minggu senin salasa Allahu akbar cek jelema bodoh aing geus salat sadieueun sabab ku aing harina di bawah imam baca Fatihah cek imam salatan ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin jawab ya mampu lukisan amin ngan harita ibu bapak imam geus salat maca surat pokok itu kan makmum bodoh teu bisa ngabenerkeun jeung imam maca surat bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim ayo imam bisa dipakai ka imam di jelema bodoh
cek imam goblok cenah kakak saur hirup aing maca surat poho lain kana dibenerkeun malah dibentak imam na geus sorot ngadek ngedon kita kene ujungna maca surat dilanjutkeun cek imam wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin bodo amin satu rakaat amin 2 kali itu we kumanehna cek pamajikan teh akan batur rukuk milu batur sujud milu kan sayang sering sayangin bapak ilmu bodoh bersujud itu kan ayah budak badan ilmu bodoh bersujud Allahu Akbar itu ayah sih kayu tak lewat berjak kata manehna ngadak henteu karena kamu ngomong oh ternyata sholatnya kudu noel aing ditoel kudu tukang berarti aing kudu noel kahareup cek ilmu bodoh kira-kira di hareup aya saha aya imam cek ilmu bodoh sujud nomor kadua aing kudu neangan siki kanyut si imam sujud nomor kadua Allahu Akbar tangeuh kahareup mana sikina imam na geus kolot paling arti nih imam teh kalau sholat mengandayot udah dicari langsung kapang di toel wow si imam cek si imam bodoh cek budak orang katarak salat geus wanir noel kana siki aing geus aing bere pelajaran enak kene ditendang siapa itu ilmu bodoh ditendang ke eta imam mahulang kata ilmu bodoh teu ngada apa ditendang ke imam kalau ngomong deui ya Allah ternyata salatnya kudu nendang aing kan dijak kudu hareup berarti aing kudu nendang ka tukang sungguh terakhir disebut we ka tukang ngangan musuh ningali ka belakangan budak leutik cenah anu moe dijak modal ieu budak aing ngan ningali ka belah kiri aya jelema jan badag awakna cik teu mabro ieu awak badag kudu botak atau raya padahal bapak eta anu awakna botak badag eta preman karak salat teu sarua ditendang ka tukang kang sundang cik preman goblok sia teu nyaho aing teh preman warna herang ningali usia atau aing ada segede kenteng geus ieu mah kalau ditar-tar si kaburu modal aing keneh ku aing diberi pelajaran dicekek siapa aing jelema bodoh dicekek ku preman lah uleng we ngada henteu kalau kang ngomong deui ternyata salat terakhir teh kudu nyekek ya aing teh ka mana kudu nyekek imam di hareut geus kolot dicekek modal aing budak leutik itu kami dicekek pasti paeh gerak ku aing geus salat kudu maehan duaan dicekek geun aing akhirna eta preman nyekek ka jelema bodoh nyekek ka eta preman salatna sini cekek beres henteu kunaon sababna teu boga wa kullu man biqadir amaluhu mardudatun la tuqbalu setiap ada orang mendirikan salat mengeluarkan zakat baca Al-Qur'an tidak diiringi dengan ilmu la tuqbal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi orang tersing rajin